Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma hawla. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma hawla. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Tukang salon efekna rada letikeun Al-Mukarramun sadayana anu kesifat dihormati, terutama keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah. Mudah-mudahan ya Ar-Rasyidiyah ku Allah dijadikan pesantren anu terus tambah barokah, sehingga biasa mencetak generasi-generasi penerus para nabi, penerus para kiai, sehingga tiasa diilahi kalimatillah, aparatur pemerintah manawi aya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung baik ibu bapak karena waktu terus nunjukkan 11:30. Alhamdulillah dina peuting ayeuna abdi tiasa silaturahmi sareng sadayana wasilah keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah ngayakeun peringatan Maulid Nabi sareng haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta haul guru urang Mama Kiai Haji Jamaluddin bin Abah Kiai Haji Syarifin. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah senantiasa ku Allah selalu di kucuran rahmat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur sadayana urang Parumpung, urang Cilangkap, alam dunia ieu kabeh dikelilingi ku lautan, sehingga orang berkunjung ke negara mana bae pasti manggih lautan. Di tengah laut Allah nenden hiji makhluk nu ngaranna Laut Nun. Laut Nun ieu anu baheula nyaplok Nabi Allah Yunus ngan henteu digayem heula. Mun digayem repot urusanana. Ketika Nabi Allah Yunus aya dina beuteung Laut Nun, Nabi Allah Yunus istighfar ka pangeran. Cek Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Eta Laut Nun dibacakeun istighfar ku Nabi Allah Yunus mulus beuteung. Sedangkan di ditu mauh apotik dikaluarkeunlah Nabi Allah Yunus. Eta Laut Nun dulur lamun engapanana ditarik cai laut surut,
lamun ngapanana didorong cai laut pasang laut unggal poe menta ka Gusti Allah minimal genep kali cek laut Gusti kami hayang geura tumpah ka daratan karena kami teu kuat neuleuh tingkah laku urang Cilangkap nu makin ka dieu makin loba nu teu ararendah kami neuleuh urang Cilangkap makin kesini makin kesana teu ngararadig lolobana Gusti kami hayang geura tumpah ka daratan bahkan Gusti eta nu ulin ka kami ka pantai lain neuk tapakur karena ayat-ayat kekuasaan Gusti lain neuk neuleuh karena kahebatan kagagahan Gusti lain neuk neuleuh langit di luhur laut nu teu aya tihangan tapi teu rubuh lain neuk neuleuh cai laut nu sakitu lobana tapi teu diuyahan asin Gusti eta urang Cilangkap kabehan ge nu ulin ka kami ka pinggir pantai hanya fata morgana ulin semata bahkan punten Gusti urang Cilangkap lamun lebaran ulin ka kami ka pinggir pantai naik losbak di terepalan si Agus mah jeung si Dewi mawa motor RE King Gusti dikebut eta ku si Agus motor RE King ngong direm sakaligus ku si Agus padahal tung turunan polisi tidur kunaon Gusti supaya gunung si Dewi nempel kana tonggong si Agus eta umat zaman kuari Gusti geus teu ngararadig makana punten dulur kunaon eta pantai di pinggir-pinggir negara ternyata horeng jeung persiapan kiamat maka dulu ku urang seueur makbaroh waliullah nu ditendeun ku Allah di pinggir-pinggir pantai yuk deuleuh urang kaditu ka laut Karangantu Allah nendeun Syekh Sultan Maulana Hasanuddin lempang ka dieu ka laut Caringin Allah nendeun Syekh Asnawi Caringin lempang ka dieu ka laut Cilegon Bojonegara Allah nendeun Syekh Muhammad Soleh Gunung Santri lempang ka Tangerang Allah nendeun Syekh Pangeran Jaga Laut bahkan urang Cilangkap urang dia parungpung lain hanya di Banten di Jakarta kumaha kula bae kula ngomong eta di Kajarta Allah nendeun waliullah di antara nambah periuk pendek bahasa Allah dina hadis kudsina laula qari'il Qur'an la halaqtu dunya wa man 'alaiha laula hafizil Qur'an la halaqtu dunya wa man 'alaiha lamun tah eueuh nu nalal Qur'an mun tah eueuh nu maca Qur'an maka kami akan hancurkan dunia wa man 'alaiha berikut pengisi nu aya di alam dunia makana ieu urang parungpung kudu syukur di parungpung masih keneh aya pasantren karena pasantren adalah ruh Islam santri adalah jundun min junudillah tentara Allah ketika Indonesia punya TNI jeung Polri ternyata urang agama Islam boga santri makana urang parungpung kudu syukur mun di lembur loba keneh santri ulah dihewaan eta santri tapi ku urang kudu didukung bahwa santri adalah tentara-tentara Allah nu mageuhkeun kana ieu lembur parungpung betul kumaha dia ya mah di alam jeung cicing bae teu keprok-keprok acan perang saya kudu syukur
Maka alhamdulillah penting ieu selain ayakeun muludan jeung haul tuan Syekh anu sering dibahas ku para kiai, lah kula manut nyaritakeun santri bae. Penting ieu urang berikut dulur ngahol guru urang Mama Kiai Haji Jamaluddin. Sebenarnya mama geus pinuh ku doa. Lamun gelas teh mah ieu gelas dulur caina terus bedi eusian eta si cai teh bakal ngaluberan ieu cai anu aya dina gelas ngaluberan mama mah geus pinuh ku doa, tapi doa nu dipanjatkeun ka mama eta bakal kabarokahana ngalimpas ka urang sadaya. Makana kula mah sok teu kaharti lamun di hiji lembur aya kiai gede tapi ketika hol masyarakat cicing bae boro-boro mantuan dana mantuan gawe kalah ngaledek ieu itu nek di mana pamikiran ka kumaneh sok cicing bae lain mantuan ieu itu diondang ngariung ge jararati. Bener teh ya pan laju ngegas bae ieu kasurupan saha ieu budak. Hei bener teh ya upohara dulur ieu pan mama nu luar biasa menciptakan generasi-generasi penerus ulama anu pohara dulur. Makana punten penting ieu dulur urang dalam rangka ngadoa pan kabehan ge dalam rangka hayang salamet bener teh. Karena urang kabehan ge teu hayang cilaka 12 maka bener teh. Hayang cilaka 12 mah jangankan jelema nu sok salat nu tilok salat ge hayang salamet, jangankan jalema nu rajin ngaji nu teu rajin ge hayang salamet, jangankan jalema anu badung jeung nu teu badung ge hayang salamet, jangankan jalema anu bageur nu teu bageur ge hayang salamet. Berikut ka tukang-tukang maling dulur hayang salamet dina malingna. Kabehan ge hayang salamet bener teh Kak? Embung bah kabehan ge cilaka 12 mah bener Kak? Dan kunaon eta cilaka saeutik amat ngan 12 kunaon teh 72 dan urang sok ngomong 12 tapi teu nyaho kana artina. Aya ge di urang mah 12 mah sok pake babasaan adi jeung kakak pada teu ngarading, adi jeung kakak pada badungna cereug sok disebut 11 12 eta mah hirupna cenah kaluhur moal pucukan kahandap moal akaran nu kitu mah cilaka 12. Kurang ngomong be cilaka 12 horeng teh nyaho di mana. Ternyata dulur 12 teh la ilaha zohiron wa batinan, zohirna genep batina genep tambah genep jadi 12 ditambah ihsan 5 ihsan hiji iman genep Islam hiji 5 tambah genep 11 ditambah ihsan hiji jadi 12. Berarti lamun jalema geus teu eling ka puji la ilaha geus nyepelekeun iman Islam jeung ihsan maka jalema bakal cilaka 12. Ieu urang pan penting ieu pimpinan pondok pesantren keluarga besar Ar-Rasyidiyah ngayakeun muludan haul tuan Syekh berserta naon tadi haul guru urang hayang salamet emang nage dulur nangtung gulaya ulur emang nage muludan mah mun bisa mah kudu digedekeun uang kieu lah saurang-saurang omol lamun kumaneh jalma sugih muludan ulah sok sarua jeung nu miskin mun nu miskin urunan 100 nu sugih mah kuduna mah 1 juta bener tak lamun nu miskin nyieun besek 10 nu sugih mah kudu 100 ih pan nu miskin mah jalma teu gableg nu sugih mah jalma gablek nu teu gablek ge sok gagablegan ai dia nu gablek gogoblogan bener teh ya ih hampura ieu mah ngomongna kasar bae bab lain makhluk halus pan nu sugih mah kebo apal kebo eta kebo lamun ngising sagede tai kebo gede teh leutik teh kebo gede nu miskin mah kotok eta kotok mun ngising sagede tai leutik tak gede teh kotok leutik berarti lamun di lembur muludan aya jalma sugih sarua jeung nu miskin ongkoh kebo ngising sagede tai bener aya di dieu nu sugih korep
Mana jelemana? Cenah miskin kabeh, piraku dia mah di lembur miskin kabeh teu ngaradi geureun. Makana dulur dengekeun. Ieu urang ieu berikut penting ieu hadir kabehan ge dalam rangka hayang salamet. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin Gusti. Ya kurang parumpung kami mah hayang salamat. Embung cilaka 12 mah. Geus Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddinan wa afiatan fil jasad. Awakna hayang cager, hatena hayang endah. Urang parumpung hirup mah maning keneh awak cager sabari loba duit daripada jelema miskin muriangan bae mah. Bener tak? Hirup mah maning keneh loba duit sabari cageran daripada jadi jelema miskin muriangan bae mah. Ngan deui jeung naon sugih ge ai muriangan bae mah. Unggal minggu kudu kontrol ka rumah sakit. Adahar kadu teu meunang kolesterol. Adahar daging embe teu meunang darah tinggi. Nu di dahar undur-undur bae. Bener tak? Maning keneh cager kak ngeunaheun cager mah. Ngarokok MKG jeung ST jeung Bose selebut be. Bener tak? Atuh doang itu dulu, atuh doang kareta selebut be. Teruskeun emangna ge ngarokok mah ulah gurang dicerekadan pamajikan. Ulah ngarokok cenah. Nu ngarokok mah panyakitna paru-paru. Dah nu teu ngarokok ge penyakit rupa-rupa. Rokok paeh teu ngarokok. Mending ngarokok sampai paeh. Teruskeun ngarokok mah. Lamun rokok Ji Samsu. Rokok jalema hayang asup ka surga. Pantulisan lagi Ji Samsu, jika sampean ingin masuk surga. Di handapna aya angka 234, 2 salat subuh, 3 maghrib, 4 dohor, 4 asar, 4 isya. Di handapeun 234 aya ngaran di dinya naon fatsal Fatihah jeung sholawat. Antas salat ela ulah antasalan wa ilaika ngilikan nawang hayang geura balik. Kudu zikir, omo poe Jumat. Maneh mah guguraan bae tilok jikir-jikir acan. Ai sugi hayang, ai maca ya goniyu ya mugni tilok. Cek guru kula ge lamun kumaneh hayang sugi, poe Jumat eta kudu daek maca ya mugni 10.000. Pan dia mah langsung hahaha bae. Ai duit 10.000 leutik. Ai sugi hayang ngamal teu daek jingati dia mah. Ngalawan bae parang sakula mah kapula be ngalawan umat tinggal salakina moron. Di luhur sabaraha zikirna di luhur 234 aya betang salapan minimal 88 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33. Jadi zikir mah lain jalma cager bae doang urang. Jalma muriang ge kudu zikir. Dan jalma gering mah diatur dina kitab cenah ge amjah dijabar dipanjangkeun ngaharupan hak gede nu paeh sebab min asma'illah ngaran tina ngaran Allah. Jadi lamun keur muriang ulah ngaheuheuh tapi coba ge bareng 1 2 3 muriang kabeh berarti nu hadir itu. Hirup mah maning cageran. Ninaheun cager maka dahar jeung daging kotok ge karasangeuna. Coba muriang mah dahar jeung uyah ge asin. Bener teu? Ngan ieu nikmat cager ka ku urang jarang disukuran, bener teu? Sugan urang isuk-isuk mantas mumuluk beteung mulus beteung. Asup urang ka WC sugan ka kajeng teteh miheulakeun suku belah kenca manurikeun suku belah katuhu ka kajeng teteh ngomong bismika Allahumma salah lain dari amarepeh bae jing ulah maido ai poho bae doangna babari buru ngomong model kieu pugug hati teu biasa mah nyekel mik gegeuduran ngomong mikna aya kabelana izin assalamualaikum tarik kabelna alhamdulillah tarik deui kabelna atuh kebel-kebel masalahna di luhur panggung kabeh. Omo babaturan kula mah belajar ceramah di hareupeun santri alalaki jeung awewe. Alumban santri lalaki mah make samping tilok make kolor. Ai kula mah make.
kumanehna teh izin baron assalamualaikum gulungkeun sampingna, alhamdulillah gulungkeun deui sampingna. Yang terhormat cenah kepala kobong anu cek santri awewe hulu dia kadeuleun sugan eta urang asup ka WC ngaheulakeun suku belah kenca maneurikeun suku belah katuhu sabari ngomong ngadoa ka pangeran Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath. Tak be urang mantas eta keluar ti WC ngaheulakeun suku belah katuhu maneurikeun suku belah kenca sabari ngomong urang ka Allah ngadoa tetap karena nyukuran karena nikmat nu geus dibikeun ka urang ku Gusti Allah. Ceuk urang sugan ngomong gufranaka Allahumma adhaba anil adza wa afani, syukur Gusti alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, syukur Gusti tos ngilangkeun panyakit nu aya di awak abdi wa afani jeung nyageurkeun ngawaraskeun ka abdi. Oh sok kakak lamun keluar ti WC ngadoa keluar bae padahal mah eta nikmat bisa ngising ku pohara Kak, bener Kak? Coba kakak 3 poe dahar teu ngising-ngising kira beuteung kakak pasti nama ngadudug-dug, bener Kak? Makana punten Kak ieu nikmat cager teh ku pohara makana urang menta ka Gusti Allah wa afiatan fil awakna hayang cager hatena hayang cager deui Kak. Percuma deui cager awak ge hate teh cager mah naon eta. Eta ya sentimen dia sama tukang salon. Nah, orang duakan tukang salon sing panjang umur. Atur pae kumanehna mah hirup we sorangan bae. Atuh kumaha hayang panjang umur. Mudah-mudahan asup surga jeung salon-salonna. Ceramah di handapeun lampu dong kotok negeri bae nya. Terbeuteung geus gendut deh. Ulah ngaledek, kudu disukuran jadi jalema gendut mah. Jadi jalema gendut mah pasti bakal asup ka surga. Pan ceuk kiai ge nu asup ka surga eta nu berat timbanganana. Ai doang dia mah nu kudu gadah gitu. Mang efekna leutikeun bae basna ulah gede teh. Yang penting doang ieu bete lah, tak beuneuhan suarana jelas. Sampai mana tadi teh? Di poho debek ulah ya. Awak cager, hatena cag. Sebab lamun awak cager hate teh cager garati Kak. Batur pangajian kumaneh mah diuk bae. Eta awak cager hate teh. Batur mah Jumatan kumaneh mah ngadapang di hareup imah. Aya nu lewat Jumatan kalah nanya Jumatan nya Kak atuh heueuh jalin poe Minggu ieu. Atuh heueuh dia deui ngomong bae lalaki-lalaki biur bikangon. Erewetel. Saya sangaranna ya. Abah saya Abah naon? Abah Ibnu si Sukri awak cager aya hate teh cager magati komo dulur nurutan Kangjeng Nabi mah hatena atuh beuh pohara nurutan Syekh Abdul Qadir mah aruh hatena atuh geus lain turutan urang karena nurutan Kangjeng Nabi Syekh Abdul Qadir mah nurutan hatena gati hese susah sulit nurutan Kangjeng Nabi mah sulit susah gati ese contoh Nabi mah sese sulit gati susah pan Nabi mah jalma biasa tapi luar biasa hatena atuh pohara diantarana boga sifat hilim nan hilim didul godog lalawanan marah Nabi mah telok marah beda jeung urang Nabi mah alahmun ka dulur ka anak ka pamajikan ka tetangga ka baraya ka musuh ge Nabi mah karunyaan. Lamun Nabi cenah geuna ka masjid keploh be diciduhan ku kafir ku Nabi tilok dikukumaha diusap dibalas dengan senyuman eta Kangjeng. Coba urang parungkung deka dieu aya di jalan aya nu nyiduhan kira-kira nu kumaha gelut dia mah ongko maneh nyonton Nabi suatu saat cenah ge nu nyiduhan Nabi nanya ka sahabat langganan ka mana langganan naon Kangjeng ciduk ya aya cenah ge udur ai muriang sahabat urang tong yuk si kafir nu sok nyiduhan pula
boga kue boga iya mau iya nu boga itu mau itu tuh nabi mah ngadenge musuh muriang ngajak babaturanana ong eta kangjeng coba nu hadir di dia kira-kira ieu mah kira-kira mun ngadenge musuh muriang kira-kira ieu mah ngomong kumaha kira-kira ieu mah hah roros dia cocoh paju mod aing memuji gede alhamdulillah bener tak padahal cek kanjeng Nabi ahsin ilaman asa ilai berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jelek kepadamu lamun urang bager ka jelema bager budak paces ge bisaeun ka ieu mah titah bager ka jelema nu teu bager ngaranna luar biasa ieu urang mah pan sok boga hati SMS naon SMS susah melihat orang senang melihat orang susah hatena kadang-kadang buluan rasa gagah aing teu batur rasa hebat aing teu batur paluhur-luhur tangtung pagirang-girang tampian pagede-gede hulu uyuhan meuli pecina muat pan aya jelema nu sok ngomong kieu eueuh di parungkung mah aing mah eueuh aing mah eueuh atuh Allah dia mah iya mun aya ge aya bener tak hirup ulah ngarasa gagah can bisa ngegel ceuli sorangan mah juga itu ulah ngarasa hebat can bisa mau motor ngebut sabari kunci setang mah bener tak jauh urang mah ieu jalma sosial saling membutuhkan bener kula butuh ka jamaah butuh ka kula ngomong di dia eueuh jamaah atuh nu edan jamaah ngaleuk be eueuh sasaha atuh sarua deui pada teu ngaradigna saling membutuhkan makanya di lembur mah sok ngarasa gagah kak urang mah dimuliakeun ge kadang-kadang ku jalma nu nyaho doang nu akal doang ka urang bener teh di lain tempat mah kadang-kadang tilok dimuliakeun doang kula atuh di dieu mata digeus disebut al muharram al mutanajis segala titah maju ka hareup sugan di imah mah ku pamajikan baga al mukarram tuang telok paling ge ancokan beureun bener teh urang mah ulah ngarasa gagah kadang-kadang di lembur ieu urang mah gagah ge lempang be karang ka Allah nu ngenal tilok ditanya-tanya acan ka urang imam di dieu teu nyaho teuing salat di Istiqlal mah buah mah urang salat di handeupeun bedug bener teu ka teu bisa nu dibanggakeun urang mah jelema biasa santai bae makana hirup mah kudu ngahiji saling ketergantungan simbiosis mutualisme saling membutuhkan ulah sok pasea ieu mah hirup di lembur siling salahkeun warung jeung warung pasea ustad jeung ustad pasea atuh ustad setengah badan tah mah atuh aya ustad jeung ustad pasea jeung naon komo ustad masinan maseaan masyarakat mah deuk saha nu dipagahanana jamaah nu dipagahanana ge masyarakat dan ustad ge moal pundung deui moron aya masyarakat ngaradig mah kadang-kadang masyarakat tadi teu ngaradig ondang ngahol muhun ustad cenah beres ka doa atur nuhun lillahi ta'ala amplop ente rokok ente atuh dia di tengah rading tah moho tengen nyonton nabi mah hati pan bener tak urang mah hatena kan sok boga suuzon bae goreng sangka padahal mah jenengan goreng sangka mending goreng sangu kak ngeunah di kudiran bener pulen goreng sangu mirasa komo jeung log asin pedama sayur hasem lalap dalam iwung ngesang eta kak nyaho ka kana iwung eta iwung jeung awi heula iwung tah heula awi heula iwung di mana awi di mana geus mulai anggeusan dia paling cukup lagi ngeunah mah dahar jeung kulup iwung aya dulur di Jakarta ieu dahar apa ini enak amat rebung rebung bambu muda yang muda aja enak ya apalagi yang tua cenah atuh mending dihakan ku dia taraje tapi urang masuk boga hati suuzon bae goreng sangka ka batur emang nage bener sih nya ai hirup di lembur mah hirup bermasyarakat mah moal lepas dina omongan jelema moal jangankan salahna bener lagi diomongkeun jangankan hirupna ka payah lagi diomongkeun melompahna malam Sabtu loba nu ngomongkeun di eta ieu baehna malam Sabtu loba nu nuturkeun bae cenah atuh nu nuturkeun manuk saha nu nguburkeun bener tuh tapi di hari penjala mama baheula be Luqmanul Hakim naik kuda Luqman naik
anakna nu nungtun karake leumpang aya nu ngomong eta mah Luqman nya teu karunya ka anak. Ai anak kita nungtun ai kumaneh naek. Waduh ceng aya nu ngomongkeun. Gantian ceng, wari aceng nu naek, bapak nu nungtun. Karake leumpang aya di beh nu ngomong eta mah anak Luqman dusun. Ai kumaneh ucang-ucangan. Ai bapak tidak nungtun. Waduh ceng aya nu ngomongkeun deui bae. Geus ceng, wari mah urang taekan ku saduaan. Karake ditaekan ku saduaan. Aya di bae nu ngomong eta mah Luqman jeung anakna teu karunya ka kudanya. Kuda leutik ditaekan ku saduaan. Akhirna mah cek Luqman teh jeung anakna bapa naek aceng nungtun. Kalah aceng nungtun bapa naek. Kalah ditaekan ku saduaan. Geus ceng, wari mah urang tungtun ku saduaan. Ora teh ditungtun ku saduaan. Aya di bae nu ngomong eta mah Luqman jeung anakna kurang sasenok meureun. Jeung naon mawa kuda itu ditaekan mah. Geus moal aya angeusan di hareupeun jalema maka moal. Salah diomongkeun. Salahna bener diomongkeun. Benerna geus selagi tidak bertentangan jeung agama negara melanjutkeun. Jadi omongkeun jalema kudu moal. Di alam ngagendutan moal. Wong urang parumpung biasana tilok ngaji. Bulan mulud ilu muludan aya nu ceramah tobat ngaji ilu karake diuk di majelis unang 5 menit eor be hujan gelap dordar jalema panaju bae neuleuh entes saja hujan gelap dordar si eta ieu ngaji cenah bener teh geus moal aya angeusan ka omo ibu-ibu mah disebut ge bibir bikangen ondangan besi eta mah tinok repeh belok datang ke ondangan dulu tenda ih ongko masugi tapi tendana kieu amatnya cer Allah kami beres ngomongkeun tenda leumpang ka panganten naon ja panganten lalakina rada kolot cer oh atuh sabodo teuing ya salaki batur beres ngomongkeun panganten leumpang ka parasmanan tinggal aya endog doang di beulahan naon budak nya daharna ge jeung helm doang cenah geus moal aya angeusan ka makana wa apiatan fil awakna hayang cager hatena hayang cag ngeunaheun ta ari awak cager hate cager mah mantas wa apiatan fil jasad naon wa ziyadatan fil hayang tambah ilmu moal tambah ilmu urang parumpung lamun teu ngaji mun ngaji ieu gati. Jangankan masyarakat biasa kiai nage keur diberian sangkeut mah hulak. Bener tak? Karena ngaji mah upahna gede sabari teu kadeuleu. Naon upahna surga sabari teu kadeuleu. Lamun tah mah upahna duit 20.000 bea saleter minyak sakilo tarigu saparapat. Kira-kira loba nu ngaji teh moal. Kunaon? Karena kadeuleu upahna. Berhubung teu kadeuleu gati makana ngaji mah sanghok we di gulaan di kopian di rokoan ge jarang peminatna benar cara ngobrol di gardu ronda sampai jam 2 ge beuh ngaji mah gati makana ngaji kah teuing saminggu sakali tah teu bisa 2 minggu sakali teu bisa 3 minggu sakali teu bisa 3 minggu sakali sabulan teu bisa sabulan sakali ajikeun jalma kitu maka sebab 40 poe kurang teu kukumpulan jeung kiai khosa qalbu teuas hatena aya mata qalbu teu geus paeh geus paeh maripuh ka mik moal nyawara lamun setrumna paeh lampu moal hurung lamun setrumna kipas moal muter lamun setrumna paeh kakak jelema kasep teteh boga salaki kasep jangkung gede awak seterak kumis segede pagur kabupaten duitna ngabadeug ai etana paeh kira-kira teteh daek ka moal karena paeh makana ngaji kak ulah ieu mah kadang-kadang diajak ngaji teh ngaji kak ngaji ke mana kanu kiai embung kunaon kiaina kereng mere kanan bae teu salat neraka teu zakat neraka giliran ngomongkeun surga pikeun kiai bae wong surga boga bapak kolotna balik dah balik teuing urang mah jamaah ka neraka kabeh
Surga mah kiai bae cenah ge sorangan. Kiai ge di surga sorangan bae mah kaseuleun ieu ke nyamperkeun urang. Ya mah kok aneh. Iduran kiai nek kariung deui lah budak setan merekat. Aya kiai nek nyolatkeun jeung santrina lalir hejo neangkeun bangke. Aya kiai nek ka masjid make solendang. Solendang nang ngelewer mah motor mio diledek kon budak mah Batman. Padahal mah kiai mah pondasi lembur. Lasok disepak ku suku. Mun pendasi disepak ku suku kira-kira nu ajur suku ta pendasi. Atuh ya suku. Bener tak? Ieu mau ulah gegatieu diajak ngajina. Dengekon. Dah ngaji-ngaji teuing cenah, jeung ngaji ge kitu bae. Nu penting mah hirup mah bener teu ngaji ge. Oh, boloon dia mah. Nek bener kumaha dia teu ngaji mah. Moal bener teu ngaji mah moal. Contoh be, salat subuh be di Cileles mah 2 rakaat. Di dieu ge saruha kitu. Salat subuh 2 rakaat. Rakaat kadua ruku. Itidal kuduna maca doa kunut. Hukumna sunah abad. Tapi kumanehna lieur, usaha bangkrut. Ngojek coplok rantena bae, jualan pulsa salah kirim bae, warung salah ngembalian bae, kuduna maca doa kunut langsung bae ka Allah. Arake kieu inget kumanehna aing can doa kunut, sujud can doa kunut, angtung deui bisi teu meunang. Allahumma hdini fiman hadait. Di mana dia guguruna di mana? Makana ulah sok ngomong-ngomong nu penting mah hirup mah bener teu ngaji ge moal bener teu ngaji mah sebab ngaji eta sertifikat amal urang urang moal disertifikatan lamun teu ngaji eta amal sedangkan taneuh ge ka ai hayang mahal mah kudu aya sertifikatan urang dieu boga taneuh dijual aya sertifikatan laku teu moal laku mahal pasti karena aya legalitas kurang dia boga tanah sertifikat tegablek AJB teboga SPPT ge boro-boro laku kak boro-boro dijual mahal laku ge belum tentu benar urang amal sholat ditanya ku malaikat ai dia sholat dimimiti Allahu Akbar sampai ke assalamualaikum menang dina kitab naon atuh henteu nyaho cenah makana aya keterangan pakuluman bigori ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu atuh ngajar teu ditarima ge salat mah dia mah iya ilmuwan makana ngaji ka ngaji nya jeung ngaji paeh teu ngaji ngaji sampai paeh benar siap yang ngaji siap makana wajibatan fil ilmi mantas wajibatan fil ilmi naon wa barokatan barokah rizkina doang abah ya ai barokah rizkina mah tuh alumnina wahara ngahol acara abah model kieu keluargana alhamdulillah barokah rizkina emang na gedulur lamun rizki hayang barokah diantarana kudu loba disodakohkeun ieu mah kumaha jeung dia mah sugih hayang ai sodakoh telok daek nguseup bi hayang menang lauk kakap mah eupana kudu nu gede ai tah mah eupana cacing paling menang lauk beunteur giliran dibere doa salat duha pang sugih pan salat duha mah doa minta rezeki lamun minta rezeki urang pan ngadoana ge kuat pulen Allahumma in kana rizqi bisama'i fa anzilhu Gusti mun rizki kami di luhur langit turun kun mun di bumi keluar 3 bulan salat duha teh sugi-sugi nyalakeun aneh tak potong meureun nya salat duha 3 bulan teh sugi-sugi nyalakeun kana doa atuh lain salah doa iya nu salah mah bisa nambayan doang ai maraban henteu tuang urang dieu boga kotok eta kotok isuk-isuk urang digerokeun ditambayan cek urang teh ker nyileut ka kotok lah si eta mah nambayan doang teumpang kotok anu batur ngilikan parab kotok mah hayang ngadeuketan mah hayang nyampeurkeun mah ulah kudu ngakerker cukup nyokot beas ulah kudu 3 karung cacauk be aurkeun ka buruan eta kotok bakal ngadeuketan jangankan kotok kakak jeung kotok teteh kotok batur ge bakal nyampeurkeun ayo rajin sedekah mah jangankan milik rezeki kakak jeung teteh milik rezeki batur ge bakal nyampeurkeun makana dengekeun lamun haul ieu guru urang masyarakat minimal kudu bisa mere alumni ulah bangka-bangka dia mah dipenta 100.000 sampai ayeuna teh mere-mere panet alumni model kumaha model dia mah gitu
Atuh teh akur mau diomongkeun kumaneh mah bener tak ihe jalma barahan mah pan deukeut ka Allah deukeut ka makhluk jauh ka neraka beda jeung jalma koret mah jauh ka Allah jauh ka makhluk deukeut ka neraka pan jalma koret mah sok pake babasaan ulah ngadeuketan si eta maki ieu yeunan kieu meureup ngeupul merege hese buntut kasiran jangankan ka batur kasorangan ge sok hitung-hitungan aya di dieu nu alumni nu koret di dieu aya boro-boro datang sia teh nyumbang datang ge telok daek abadeg nu kitu abadeg bejakeun video ceramah kula bejakeun ka alumni enggeus kuari meuli omong deui dia mah tadi telat dia mah kurang calakan jeung perang saing mah makana wa barakatan firiz ngeunahun ari barokah rezeki mah anak-anakna jadi jelema sanajan gajina 20.000 gajina 30.000 tapi lamun rezekina barokah punten dulur anakna narurut dek sakola dek masantren dek ngaji terus betita salat daek beda ka rezeki barokah mah ngeun moal barokah ta rezeki lamun lain tina ladang nu halal nu haram moal barokah makana minta ka Allah urang wa barakatan firiz ya rezeki mah geus diatur ieu ka di udah-udah ge urang lain boga urang ngomong datang jadi udah-udah ge aya rezeki urang bakal datang bener tak uang kakak hulu dijieun suku dijieun hulu lempang poek balik poek ngabelaan soek atuh ngabelaan ieu ya lain milik rezeki urang gati ulah ge baheula pernah ngaliwat di Serang kali Karangkas naik kareta ekonomi di tengah perjalanan beuteung gula lapar ulah meuli tahu Sumedang eta tahu karake ditempelkeun kana bibir rek dihuapkeun dengan kula kasenggol ke penumpang lain tahu kula radang kula belum 5 menit bangka amat santri meuli deui teu boga duit karena kula dongkon di pulung satpam lewat dilejeg ku satpam tuh ai lain milik rezeki mah gati bener teu makana wa barakatan firiz mantas wa barakatan firiz ginaon wa taubatan qoblal hayang dibere tobat lamun geus paeh ulah ngakolotan ngambah teu ngaradig buku kembang kasong geus loba dina hulu kolot geus kolot teu ngaradig wajar anakna ge nurutan jak kolotna ge model kitu ieu makana ieu anak urang kuari geus loba nu teu ngaradig ka merdeka ongko geus 80 tahun anak urang masih dijajah ku HP isuk-isuk HP dohor sore penting TV pindah kana HP surat menyurat lewat HP kuari mah kirim uang lewat HP bahkan bobongkong beka kuari mah make HP itu percaya balik cara mah setengah tilu lewat kuburan di luhur kuburan aya pocong ditanya ku kula cong kunaon kumaneh di luhur ampura kiai di handap bawa sinyal cenah ieu pan kuari budak leutik gara-gara HP ka loba nu kuari judi online jadi korban judi online budak leutik na kelas genep keneh geus peuseun obat-obatan tramadol jeung eksimer ngeplay pajar teteh mah eta obat bodrek mah jeung parame orang anak teteh dicekok sarafna rusak ngeplay barudak mabok padahal mah aya mabok mah teu kudu meuli obat nu kitu cukup meuli selang timbangan orang ting ngukur bangunan 5 meter be asupkeun ka jero sepiteng sedot insyaallah mabok moal ditangkap polisi moal paling ditanya ku RT kunaon anak teteh mabok tai pan kuari mah gara-gara ieu HP bae udah kaleutik urang teu ngaradi kolotna ge sarua ieu baheula mah pan urang ulin ka diburuan paling ge komo lamun ti peuting caang bulan ucing-ucingan boban bebentengan bener tak ti beurang bikangna main gatrik main kasti main karet ju aya kapal lewat laju bae urang ngomong kapal menta 1000 diberet tok paling sohor urang mah baheula paling ngagugunungkeun taneuh taneuhna di gunung beres ngagugunung eta tengahna kurang di bolongan pake siku terus di bolongan tengahna make siku urang muka saleting wer be kurang dikihan beres dikihan disogok urang mamangkokan bener tak tapi ku kelar parang sakula mah baheula mah keur alamna ieu Cilangka parungpung poe keneh can loba lampu tapi hatena cararaan kuari mah alamna
caang hatena sabadung-badungna budak leutik baheula pan lamun magrib eta geus ka masjid so salawatan eling umat teu eling baheula ku kelar ka bener teu makana geura wa taubatan qoblal maut bah mun bisa mah geura tarobat mantas salat maghrib urang salat 2 rakaat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi niat kula salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah taala pas sujud ka kajeun teteh ngomong ka Allah ya wasi'al maghfirah ighfirli wa ya basital yadaini birrahmati irhamni tek be istighfar 100 kali minta ka Allah ilahilas firdausi wala aqwangan fahabli taubatan waghfir dhunubi fa'innaka ghafiru dzambil azim Gusti abdi teh sanes ahli namun takiyatna mugi Gusti kersa mafarinan ampura dosa abdi anu osok bah salat taubat ai bah talok baju endek moal ya bah endek moal bener ya awas bah bohong burut ya bah ya benernya awas ya salat taubat bah seberapa rakaat cenah bah 2 rakaat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala supaya orang gerak baralik jauh teuing wa taubatan qoblal antas wa taubatan qoblal maut naon wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal ieu urang kabehan bakal paeh tak hirup bae saneng-eneng bakal paeh tereh deui ta kebal keneh kahayang tah mah kahayang matangnya keneh bener tak ieu urang bakal doang abah almarhum ngan dengekeun dulur pan kabehan ge bakal jelas bakal paeh nyaho isuk nyaho pageto teu kudu nu kolot bae nu ngora ge loba nu paeh teu kudu nu muriang bae nu cager ge loba nu paeh bahkan al mautu ya'ti baghtatan paeh mah datang tiba-tiba kamari keneh maka sawah hari tadi dohor diumumkan paeh aneh teu ba henteu nu aneh mah kamari paeh poe ieu ka sawah paeh ka kabehan ge eta urang paeh kabeh ge bakal doang abah ya ngan urang bakal ditempatkeun dina salah sahiji alam tadi cek guru urang nya eta guru urang tadi ngadoa aya alam nu dina raudhah min riyadil jinan taman tina taman surga aya alam hufrah min hufari niron jurang tina jurang neraka kabehan ge jelema bakal transit di alam barzah eta baik menempati taman surga ataupun jurang neraka lamun cenah ge jelema ka ku Allah ditempatkeun dina raudhah taman surga kuburanna ge ku Allah bakal diluaskeun sampai 70 hasta doang abah mah yakin jalema anu mulia ku Allah bakal ditempatkeun dina raudhah eta kuburan anu sempit hanya 70 cm ku Allah bakal diluaskeun jadi 70 hasta tapi ingat ka dengekeun
Sebaliknya lamun urang ku Allah ditempatkan dina jurang neraka ngaranna hufrah min hupariniron, jangankan diluaskeun teh 70 hasta, jangankan kitu ku Allah bakal digencet ngaranna dogtotul qabri, sedangkan gencetan kubur lain ti pinggir ka pinggir tapi ti hulu ka suku, ieu hulu jelema ieu suku jelema, jadi kieu ya Kak derot dok rasa ku kakak wah jajan paeh iya bener tak ih kabehan ge cenah ge manang gencetan kubur cek dina Fathul Majid teh ngeun ai ka jalma soleh mah ye doang abah gencetan kubur eta doang pelukan seorang ibu ka anak nu geus baheula teu panggih-panggih, pelukan kasih sayang urang ge bakal anu teu beunang ku gencetan kubur ngeun dua saha illal anbiya para nabi wa Fatimah pamanan ibuna Sayyidina Ali. Urang mah kabehan ge bakal gencetan kubur. Komo model abah mah model dia tah ulah unggul-unggul teu para rubu gerak-gerak beh nah hiji ke tulang mah kabeh selebut be nyaritakeun paeh ge kubungna amat teu ngarok sakitu teh ngaranna eta euy bener tak eta urang ku Allah bakal ditempatkeun dina dua alam, makana kunaon ya kudu aya ngahol kolot kudu gede-gedean kudu nama sebab dengekeun ka ngahol eta nya eta urang ngirim doa ka ahli kubur anu kubulah ditu mah loba nu diomongkeun teu percaya bakal nyampe ceuk urang mah akidah urang karena urang mah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah eta doa nu dikirim ku urang bakal nyampe bisi teu percaya kakak teh nyampe urang dia boga anak gawena di Jakarta boga anak tuh gawe di Jakarta aya mantas gajihan telepon bah nok mantas gajihan bakal ngirim duit urang di imah keur boga duit urang di imah keur boga duit tapi anak ngiriman urang keur boga duit ditambah ku anak bunga nambah bunga doang abah ya abah mapan geus dina raudhah min riyadil jinan ku santrina diajikeun khatam Quran disodakohan geus masugih tambah arti teh lamun kolot urang keur aya dina kasusah di lembur duit teu gableg salakina teu gawe anak lehoan bae imah bocor pamajikan reuneuh deui kirining beh anak di Jakarta nalipon mak nok mantas gajihan ngirim duit 200.000 lewat rekening eta keur susah manggih ka bunga ngaranna ngeunaheun dina azab diangkat kana nikmat keur digencetan ku malaikat dikiriman kolosot beyasin ku anakna tah model kitu Kak bisi kakak teu percaya ngirim duit bage di Jakarta ieu ka Cilangkap nyampe komo ieu urusan doa ka ahli kubur nyampe bahkan Allah mah pabrikna PT-na 24 jam online non-stop teu eureun-eureun kuota lagi ultimate bener tak makanya yakin alhamdulillah teruskeun Kak ngirim doa ka ahli kubur mah ieu boro-boro dia mah aya jarah neuk hajat aya nu jarah neuk hajat doang sabari lamun nya hajat teh anu kasurupan waduh kaliwara yedak cenah teu disebut ih dia mah pugu batur teh nyaho teuing bawa digencet di alam kubur nyalahkeun ahli kubur giliran jarah adi jeung kakak ih ceng ai kuburan bapak teh di mana nya cenah kamari mah pugu di dieu cenah poho kamari mah aya tangkal kiaraan cenah eueuh meureun dituar coba ceng ka abah Sherlock itu Sherlock cenah ih dia mah pohongo tidak di Sherlock ka kolot geus bae euy coba jarahan minimal Kak lamun malam Jumat batur ilu ngaji Yasin kakak ilu ngaji teu ilu di masjid atuh sorangan bisa naon kakak kula mah bisa na kulhu atuh kulhu teu bisa kulhu ge bisa naon alif ba ta doang atuh teu naon ba menang 3.000 be Kak oleh ngecek anakna bapak eta polongo ieu teu belajar ngejah baheula cenah bareng bener teh makana wa magfiratan jam sabaraha ge dah iya tuh engke heula abah ona mah ulah mah pungus teu kawa-hawa ieu duit di tanggal 20 genep Safar eureun-eureun jadi lieur ya kana awak ya pamajikan teu ngadahar-dahar kejo ya daharan berkat bae wa magfiratan badal mantas wa magfiratan badal maut naon wa rahmatan indal
geus tadi dikarunyaan teh nya eta menya karena magfirah jeung rahmah eta dihampuran nya dikarunyaan doang urang ulin baheula hujan gelap dordar ka hujanan baliklah cek urang teh bisi cere kanan dicetanya ku kolot di mana ku maneh hujanan poloon sia mah ampura mah geus geura ka dapur mandi tuh geura dahar aya goreng peda jeung naon bae tah eta ngaranna dihampura dikarunyaan dia di mana bae geus kolot karak balik karak nyampe ngalawudu doang ampura Gusti kula karak adanya pengajian dia geus gara-gara itu tah eta ngaranna dihampura dikarunyaan wa magfiratan badal wa rahmatan indal geus kitu Allahumma hawin alaina fi sakaratil Gusti lamun kami paeh hayang dibabarikan ulah buang dulur kami cekak bedoluk mas ka halodoan dibawa ke Haji Darmo teu kuat kari asih teu beunang dibawa ke harapan kita Allah sarua ngecekak be diajikeun aro buku ustad laman lain paeh kalah ngecekak-cekakan anakna mah geus datang gabehan korumpul indungna ge geus wasiat dak wayahna babadaria mah moal ka mana geus kieu mah wayahna mah manitip ka dadaria lamun babadaria paeh ulah sok ka saya hiji titipan mah eta sawah di gigir SD ulah dijual kunaon kitu mah boga batur tah mah atuh mana teu ngaradig deui hei lamun bisa mah Gusti mun bisa geus kitu teh mah ieu nyaritakeun paeh ge susurian bae lamun bisa mah Gusti kami mah paeh eta hayang kieu ya mun bisa tapi lah Gusti mun bisa ieu mah pas sujud salat maghrib mantas maca subhana rabbiyal a'la takbeh paehan Gusti kami mah ulah hudangkeun deui pernah ka kajeng teteh menta paeh hayang pas sujud salat maghrib teu nya enta nage hayang hirup ngeunah bae paeh ngeunah mah teu daek datang kiai ge sugar sorogan jampe salat henteu paling nanya kumaha ieu Kak mak kiai ieu usaha kami mah teu maju-maju teu kana gorobag dia yang maju mah cenah ugowoh cenah pindah kana ngawarung teu rame bae beuleum dia yang rame mah tiga nyamperkeun jalema tah hati urang mah bener teu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wa najatan minan hayang salamet dina neraka eta neraka tiis tah panas neraka mah bener teu cek kiai cek dina kitab dibejakeun bahkan punten Kak penjaga pintu neraka mah malaikat Malik eta can pernah senyum jangankan ka urang ka Kangjeng Nabi ge henteu ketika Isra Mi'raj Nabi nanya ka malaikat Jibril ari eta saha ainu lain mah kadatangan kula bungahon ari eta mah hiji besengot beh masung bae saha eta eta mah Kangjeng malaikat Malik penjaga pintu neraka jangankan ka ieu itu ka kumaneh ge teh mah moal daekeun senyum tuh malaikat Malik mah henteu pernah senyum henteu doang penjaga Indomaret penjaga Indomaret mah pan murah senyum neuk numpang kieu doang ge selamat pagi selamat siang selamat berbelanja henteu kitu sugan eta malaikat Malik doang penjaga Indomaret henteu atuh lucu merenya lamun malaikat Malik doang penjaga Indomaret mangga bah bade lebet ka neraka paling handap atau paling luhur cenah toppingna bade topping nanah atau topping getih levelna bade level hiji level 3 atau level 8 teu malaikat Malik mah kerang hei asup dia jejak kitu malaikat Malik mah bahkan dengekeun baheula malaikat Jibril minta seuneu ka malaikat Malik jeung Nabi Allah Adam ulah loba-loba cenah sagede korma beh ulah cek malaikat Malik moal endah hancur alam dunia setengah bae moal endah leutik we burung leutik leutik mah dibere sagede sireum hideung geus kitu dikumbah dina 70 walungan geus dikumbah 70 kali di 70 walungan diangkat eta seuneu nu sagede sireum hideung diteundeun di luhur gunung eta gunung ajur ku panas-panasna seuneu nu sagede sireum hideung nu dikumbah 70 kali dina 70 walungan asupna seuneu neraka eta model kitu seuneu bae kuari ieu nu pake ngarokok pake masak pake naon haseup seuneu neraka nu sagede sireum hideung nu dikumbah 70 kali dina 70 walungan eta haseupna model kitu komo ituna ka kakak be ngarokok paehan di tataran abah atuh pasti mah kokolopokan bener teh makana wanajatan minhan nar urang hayang salamet dina neraka mantas wanajatan minanar naon wal aqwa indal
hayang dihapus, dimaafkan ketika dihisab, diawakeun kesalahan-kesalahan urang. Sebab orang yakin ieu dunia bakal kiamat. Wari malaikat Israfil keur nyekelan trompet. Trompet malaikat Israfil bolongna 11. Setiap bolong gedena sagede langit jeung dunia. Kira-kira sagede kumaha trompetna? Eta ku malaikat Israfil bakal ditiup 3 kali. Tiupan anu pertama, dar. Kumaha kiamat. Kira ku kiamat dar. Telucu tama. Terus gitu ditiup muka 2, urang paeh, tiup deui tiupan nu katilu. Urang dikumpulkeun ka di hiji lapangan nu ngaranna mahsyar. Panas alabatana naon? Matahari 7 hasta. Teu aya nu nolongan urang kecuali 3, hiji sedekah jariah. Doang keluarga ieu Ar-Rasyidiyah geus boga sedekah jariah. Naon? Tanah ti dieu sampai ka buri jadi tempat neangan ilmu. Ieu kieu ngaranna sedekah jariah nu teu eureun-eureun ngalir ganjaranna ka Abah. 2 ilmu nu manfaat, alumni na ngabadeg. 3 anak nu soleh. Hayang ka boga anak soleh. Di pesantrenkeun teu. Maedan. Kita mah doang ngomong kieu. Doakeun kiai kula panen tahun ieu 1 ton. Sabaraha kotak jawahna, teu kotak-kotak acan cenah. Atuh nu janda mah. Kadang-kadang dia mengalene ka santri ge. Kula jadi santri dia cenah. Balik ge santri mah boga gaji, tinu nadar tinu modal. Mun aya nu paeh be santri mah senang. Atuh keur baheula mah jadi santri mun aya nu paeh senang. Sholat jam 10, jam 8 geus ka warung, utang rokok, kopi jeung bawaan 10 ribuan. Bebejapan ka tukang warung teh bayarna balik nyolatkeun. Giliran pas nyolatkeun jam 10 cek imam kai fatashhaduna ala hadhil janazah khair, cek kami santri diberi cair. Cek imam khair, cek kami 3 kali imam ngomong khair, cek kami cair. Orang dibuka amplop di jalan horengan 5.000 atau tepak tarang kami cek kami paeh-paeh teuing dia teu boga duit dasar paeh kakarak. Kerja di santri mah susah bener teh. Terus jadi kiai mah ngeunaheun terus jadi kiai mah deuleu guru-guru urang tuh kula be santri budak leutik umur ku karek 32 tahun jang ngeunaheun cek kula mah jadi santri. Unggal poe beurang peuting ceramah sajam be di Cileres mah eta ceramah paling leutik 5 juta tuh komo ieu beda kecamatan. Naon gitu mah kala seuri dong lalawaran teh ulah dianggap lalagaan nu kitu mah. Heuy. Artina kesian pasantren nu aya di dieu maksud kula mah ku masyarakat Parumpung ge happy nu ieu moal muat. Mun kadang-kadang urang Parumpungna ngomong kieu. Kumaha ceuk urang Parumpung dah cenah embe ge telok nekeun kana jukut dihareupeun kandang mah. Dihareupeun kandang henteu dia mah, diabur henteu. Kajauh henteu nu deukeut henteu. Atuh coba jadi eusian be ku urang Parumpung ieu pasantren pinuh moal muat. Neuk saha nu ngadukung lain urang mah bener teu? Teruskeun emangna ge sakola mah teu ngalarang urang mah. Teu S1, S2, S3 sampai cara rebrek awak dalam beting S. Teruskeun sakola mah urang di loba nu sakola SMP loba. Nu sakola SMK loba. Wah ayeuna sakola SD loba. Atuh tika balik kunci kuari loba keneh nu sakola SD mah. Ya tadi mah libur poe Minggu. Kalahangaha. Tengekeun jeung ngajina. Ulah mananya ge loba teu nu ayeuna sakola SD ngabadeung ceuk. Maka dengekeun heuy. Urang dihisab teu aya nolongan kecuali tadi teh 3. Naon tadi teh? Sedekah jariah, 2 ilmu manfaat, 3 anak nu soleh. Kunaon kitu urang kudu muludahan karena dal dina lafaz Muhammad dukhulul jannah bisababi hayang meunang syafaat LBH lembaga bantuan hukum ti Kangjeng Nabi. Ngahol tuan Syekh hayang diaku murid tuan Syekh disalametkeun nya ku Kangjeng Nabi nya ku tuan Syekh engke urang jadi jalema anu untung-untung sebab jalema kabagi 4 aya jalema untung-buntung buntung takali deui untung aya nu untung di dunia teh hirupna mah sugih ibadah telok daek atau tangga teu ecreug di akhirat buntung asup ka neraka naudzu
jalema buntung-untung di dunia nama buntung miskin tapi ibadah pangdaekanana rajin si eta mah ka kiai bageun ka santri barahan anak sakola daek masantren daek ibadah geus tilok tinggal di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Nu katilu untung-untung ieu nu ngeunah mah geus duniana aya ibadah ulah diomong sedekah atuh pangabadeuna munggah haji geus 3 kali disebut lagi haji aja 3 kali di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Ulah jadi nu kaopat ka wayahna urang parumpung ulah jadi buntung-buntung hirupna geus miskin ibadah tilok daek jeung tatangga teu akur jeung raya pasea bae anak sakola henteu masantren henteu ka masjid satahun 2 kali bari balikna moal sendal batur nu pangbagusna di akhirat buntung asup neraka naudzubillahi min pan urang mah kabehan ge hayang untung di dunia untung di akhirat untung di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah cekolot macaina herang laukna tenang hirupna senang paehna senang sehingga urang kabehan di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang tinggal minta ke Allah wakina ada benar alhamdulillah urang sesuai omongan kula salamet kabehan henteu cilaka 12 kaharti tante cek guru kula lamun ceramah geus sajam tanya jamaah kaharti tante mun geus kaharti geus sat bae kaharti tancan bah kumaha lamun jamaah jawabna kaharti geus ceng cukup sajam ge kumaha bah lamun jamaah jawabna encan geus ceng ulah diteruskeun percuma ngobrol 7 mulut ge jeung si eta mah moal ngarti-ngarti sakitu nu kapihaturnya mudah-mudahan urang bisa nyontok akhlak abah guru urang mudah-mudahan penerus abah terus tambah sehingga penerus ulama generasi parumpung generasi ieu lembur nanti ngaranna parumpung